Heeh, pada orang nggak biasa udah ka dieu. Coba tanya Mat, bener aya rahasiana. Mat, kumaha cara warung anjeun bisa beuki rame? Ka mana bae resepna? Ah, gampang atuh Tin. Kan tinggal ngikut tren unggul. Tren naon deui Mat? Kopi mah kopi, gorengan oge gorengan, naon ari bedana? Eta nu penting jang. Kuring mah masihan ngaran anyar ke tiap gorengan. Misalnya bala-bala, ayeuna disebut salad Sunda. Terus gehu jadi tepokran. Lain bala-bala jeung gehu biasa deui. Terus ari gorengan nu karek karasa eueuh deui teh naon ngaranna? Eta mah nu ayeuna keur booming atuh. Gorengan misterius bisa ditaksir naon pokona kejutan di unggal gigitan. Kejutan di unggal gigitan. Kejutan di unggal gigitan. Goblok sia mengelakkan aing sia geus cecengkitan teh. Stop video ku aing sia. Stop video ku aing sia. Dulu sedayana hampurannya ya video mau tiasa distraskeun. Kusabab si turang kahet si Jajang geus cecenggiran geus moal balik, geus moal balik, geus moal balik. Paling oge lah dilanjut mah part 2 we nya.